Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Dinten ayeuna urang lebet deui kana pangajaran bahasa Sunda. Sampurasun. Kumaha sadayana? Masih sumanget pan kanggo diajar bahasa Sunda? Sateu acan diajar bahasa Sunda, aya 2 aturan di kelas bahasa Sundanya lira. Anu kahiji, nalika nanya ka guru atawa ngumpulkeun tugas, biasakeun sebutkeun ngaran jeung kelas. Nu kadua, hideuk kudu ngagunakeun bahasa Sunda anu sopan nalika pangajaran bahasa Sunda. Kanggo dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan paguneman. Paguneman atawa gunem catur mangrupakeun obrolan antara 2 jalma atawa leuwih anu ngebahas hiji topik. Paguneman oge mangrupakeun salah sahiji cara pikeun manusa komunikasi. Paguneman dibagi 2 jenis. Anu kahiji nyaeta lisan, nu kadua nyaeta tulisan. Paguneman jenis lisan nyaeta paguneman anu dilakukeun nalika urang ngobrol sacara langsung jeung jalma sejen. Sedengkeun paguneman tulisan nyaeta paguneman anu dilakukeun dina media sosial. Contohna dina WA, DM Instagram, atawa dina Facebook. Paguneman lisan. Dina perkembangan zaman kiwari, makin loba jelema anu ngagunakeun paguneman lisan dina kahirupan sapopoena. Contohna wae dina paguneman dina WA, paguneman dina Facebook, Messenger Facebook, dina DM Instagram, atawa dina Twitter. Yuk, urang nonton heula paguneman lisan. Hideung pamajikanana kabayan teh ayeuna keur hamil moral. Manehna hoyongan pisan nangka, tapi dasar si kabayan teh gebluk. Teu daekeun malah nangka. Akhirna si Iteung teh nyamperkeun kabayan keur sasarean di bale hareupeun imah. Kang kabayat pangalakeun nangka tuh kanggo Iteung. Kang. Aduh, Nyai. Engke we nya isukan. Akang teh tunduk keneh. Kang mah sayang ka Iteung. Halo, aya naon ieu teh? Itu mah Kang kabayana ali menyandakeun nangka kanggo abdi. Geus atuh tong ceurik, kemah nu ngomong kasih kabayan. Kabayan kamu. Budak sia. Budang sia. Naon sih mah? Isuk-isuk geus adat-adatan. Kumaha sih maneh teh nyawa pamajikan keur hamil maneh kalau kasarene dia teu pupuk, lainna turut ke hayangna. Kepret sih wae. Heueuh, Mak, sakedeung deui dipangalakeun. Ih, ai kamu guru geura indit neangan mangka nu kolotnya. Urang ini neangan nangka. Urang neangan nangka di mana nya? Urang kai masih ujang heula. Bisi we saya teh apal. Ujang, adieu. Naon ya? Urang neangan nangka yuk. Si Iteung keur ngidam nangka. Asa-asana mah kita ningali nangka teh Dari mana? Hayu neangan. di hareupeun bumina nyendit. Hayu atuh. Jam, kalian ini dah. Ayo atuh malah. Sok atuh ya, mana jalan angkana? Iya tuh, jaganya bantuan urang Jang. Jangan kita yang nyendit. Ini kancang. Alah sia, kumaha?
Nyindit. Yang geus lah, urang balik dulu nya. Segera balik tilanya nangka. Orang disuruh ka imah. Apa jam balik kan? Maling naon Indit? Ah, maling naon? Alasan wae rek malingnya. Maling naon? Mana buktina Indit? Demi naon ka maneh kabayan? Demi itu nyai. Alah sumpah mamawangan pamajikan. Hayu kitu urang. Pulah Indit. Sok mana? Eueuh buktina. Geus cuk Indit, tong balik deui ka dieu. Ngaganggu wae. Geus dadah nyai. Kang Kabayan tos dongkrak. Kabayan menang tenang kana. Menang atuh kolot jeung badag deui. Nah kemana tuh ayeuna si eta nangkana? Can nepi gitu. Nembi ka mana ari kabayan? Apaan bieu teh geus dipalidkeun ku kuring. Ku kuring teh dititah balik sorangan. Tidak aku geus kolot apa jalan balik. Oh nyanya bener kan? Nah di siapa belet-belet teuing. Ari Kabayan. Nah atuh masa nangka bisa balik sorangan. Menindah hideung. Nah aja di kuring, nangkana atuh nu teu hideung. Mimpi naon kuring teh boga anak belet-belet teuing jiga si Kabayan. Mak sareng abah langsung mangkat. Kabayan jeung iteung nungguan eta nangka di sisi ragasi. Angkana teu datang. Nah, saat apa sih Iteung pamajikanana Aya kabayan oge teh ayeuna teh contoh orang. paguneman tulisan. Contoh paguneman tulisan di dieu hidup katingal bisa ningali yen di dieu ibu ngobrol sareng Ezra-nya ti kelas 8B. Anjeunna naroskeun tugas teh dikirimkeunna di mana eta jawaban ibu mangga ditinggal. Tah, kanggo tugas dinten ayeuna kupingkeun deui contoh paguneman lisan kabayan ngalanangka. Tuluy tuliskeun pagunemanna cukup 5 baris. Tuliskeun dina buku tulis, fotokeun, kirimkeun ka WA ibu. Hatur nuhun anu parantos merhatoskeun pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Urang papendak di Minggon Payun masih keneh ngabahas ngeunaan paguneman. Hatur nuhun sadayana. Tong hilap kerjakeun tugasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.